Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh. Dina dongeng Sunda anu masih keneh genah merna oge tumanina. Dangat ayeuna simkuring bade neraoskeun deui hanca dongeng Sunda nu katuna dinten kamari anu janten judul Sugendon episode ke-17. Mugi aya dongeng teh janten panghibur kana kalbo oge pang beberah kana manah. Yah, supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun seserengan. Kumaha katarasana Sugendon episode ke-17 teh? Yu mangga. Si Sugendon jujur alitan ka tukang. Eta teh supaya manehna bisa ngeredam tenaga lapisan anu disarangkeun kuno terakhir ieu runtuyan panarajangana ka diri manehna. Lumayan. Tapi nah kita teh nengan asa dikeleketek. Cek si Sugendon manehna teh mancing-mancing ambek kanu terakhir ieu nu dijadikeun lawan Ajajaya ten ku manehna. Amun kitu mah oke lah. Ya. Ngadak-ngadak kecirim eta nu terakhir teh. Grupan si Bentar sigana 3 gedugna di grupan si Bentar teh. Jadi aya 10 jirimna. Lalu 4 ngagarajleng ke arah si Sugendon. Si Sugendon nempok kayan kos kitu ruas manehna. Edan, kelahnya mah jadi 10 numernya. Jauh si Sugendon. Arenja kaget. Duh meh lawan adu jejatena jadi aya 10 cirimna teh. Tapi si Sugendon dina kayaan ruas kitu oge mainna ngusahakeun mainna mah kudu tetap tenang gitu. Henteu ngarasa semer teuing. Mainna kudu ngarasakeun mana nu jirim nu aslina. Da beda karasana tina tenaga lapisan. Ceuk si Sugendon teh. Eta nu jirim 10 teh nunggulkeun panarajangna aya nu 5 tenggelan jeung 5 tajongan. Sugendon berusaha manehna teh nyingkahan panarajang eta 5 jirim kembar anu jadi lawan adu jejatena. Plus jebrot Oleang jirim si Sugendon teh ngaceleng karena belik imahna gebrak kedebut. Ada lumayan nih mah euy, ada. Cek si Sugendon bari manehna nyekelan dadana nu beunang runtuyan tajongan bieu ti lawana. Sakeun matakan sia tongso sia. Corelat eta jirim nu 10-an teh ngacorelat deui rek ngarangkeun panarajang ngarampug si Sugendon. Si Sugendon anu dina kayaan aker setengah ngorondang mainna teh. Leuwas nampok kalah kencaeunana yen anu lawan jade teh geus rek nyarangkan deui panarajang ka diri manehna. Wah, kelanya mah orang kudu nyingkahan ieu mah. Si Sugendon acorelat gajlong make ilmu panghampang awak anu lumayan luhur. Anu
manehna teu nyadar jan manehna ayeuna mah nyangking eta ilmu panghampang awak teh pamere ti aki-aki anu ngagegede leuweung Cipakojot. Can ge acan si Sugendon teh ngagajeleng kaburu kebenangan manehna tapi ukur hiji untungna teh hiji tenggelan pas pisan benang kana walaikatna jebrod koleang si Sugendon teh ngaceleng deui kapipireun imahna gebut aduh aja mah kudu benar-benarnya mah sok sia benar-benar sia tong sok ngaheureuy kan jangan oke lah sanu ngaheureuy kan si Sugendon mainna teh dina kayaan ke nangkarak ngabebengkang dina tanah tuloy mainna diuk heula kaos nu ngaheureuykeun diuk teh lainna mencerong kalah anu jadi lawana ngadon mulak ilik kana sabudeureun tangka sampe kabeneran teh sampe geus aya ningan aya urang melak mun lapar tinggal dialah mah lawan adu jajaten si Sugendon nampo si Sugendon ngadon kawas kalah ka kitu nyel ambek bari sesentak ka si Sugendon kajang sia nanggung sia teu duruk ge mah jangan kalem apa kalem si Sugendon cengkat nangtung bari ngaprukeun bajuna meh teh tuluy ngomong ka lawan adu jajateuna teh hangna kumaha eta sareos oke lah tapi maneh we jadi 5an lah 5 10 hilap cek si Sugendon main teh rada nenangkeun maneh ra hatena mah rada riwas oge yen ieu nu ka terakhir nu dilawan ku manehna teh geuningan leuwih-leuwih tebatan nu opat nu acana kencang deul sia orang buktikeun saha anu bakal jadi bogang sia atau aing sia kencangan atulah cek si Sugendon lempang lalaunan tapi panon mah mencrong ka eta anu jadi lawan manehna terakhir pok ngomong si Sugendon teh bari lempang gitu teh jadi hayangna kumaha serius wae benar serius wae ya teh nah tuh ai kitu mah ngadak-ngadak eta mah cirim Sugendon geus aya di hareupeun aya kana 10 cm dijirim anu jadi lawan adu jajaten si Sugendon krenjag ruas eta mah nu 10 jirim kemar teh sanggeus kitu jebrot 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 cedak jebrot dak cecek jebrot cedak ku si Sugendon ditunggu satarikna panarajang terakhir teh ditunggukeun ka luhur kana awang-awang ngaceleng eta jirim anu aslina teh geuningan anu terakhir benang panarajang teh jirim aslina pas pisan benang tunggulan anu diarahkeun ka luhur ngaceleng eta mah
jirim anu terakhir teh bari ngagro ngarasakeun kanyeri dume beunang panarajang ti susu gendon. Susu gendon katempo beungeut teh geus beda teu kawas acan manehna ngalakukeun tindakan panarajang ka nu jirim anu sapuluhan anu terakhir ieu nu gegedugna ti grupan si Bentar. Ayeuna katempo beungetan susu gendon teh serius kawas nu ambek pisan. Jadi sia yang serius kaos kieu yo. Gaclong si Sugendon ngudag jirim anu gegedugna grupan si Bentar anu keur holeang ngalayang dina luhur angin ku diudag ku si Sugendon tuluy ditarajang ditur tonggongna ku si Sugendon jedak sanggeus dituur tuluy dibabet eta mah kedua leungeunna si Sugendon nu ditenggeukeun pas kana dadana jebrat ngacleng langsung jirim eta nu gegedugna si grupan si Bentar teh kana taneuh jebrak si Sugendon anu masih kena aya posisina keur di luhureun angin mah teh dina kayan keurang masih kena di luhur gitu tuluy gajelong deui ka handap muru kanu jadi lawan adu jajaten manehna anu dina kayan nangkara ngabebengkang ngablesek kana taneuh awakna teh dina kayan nangkarak jebret eta mah dijejak kedua sukuna dadana eta nu jadi gegedugna si Bentar Kayak kieu sia teh. jebret ditinju beungeutna Kieu ha. jenggut deui ku si Sugendon tuluy di tajonganmu ih ku suku encana jeblung ngaceleng jirim eta anu jadi gegedugna si Bentar ngaceleng beunang ku panarajang tajongan muter ti si Sugendon ka kabon nu deket imahna si Sugendon ka tempat anu opatan eta nu ngarumpuk dina kebon batur kurusak cerblug amplok sanggeus ngomong kawas gitu eta jirim anu jadi gegedugna teh sigana teh pingsan geus teu inget nanaon komo ingat kana nganjuk ngahutang mah teu Rasakeun sia bohongan batu rek sare diganggu datang ukur ngajak ngisang cek si Sugendon agar rendeng kawas gitu bari panona mencrung kalimat jirim anu geus nangkarak ngabebengkang jadi aing mah udah mah suku deui mah leungeun ganti baju geus paralik sana geus keun lah aing mah kulit aing mau wani kadinya wani-wani ku aing kocoran geura cek si Sugendon bari manehna teh sanggeus mastikeun lawan adu jajatena kalima-limana geus teu mampu ngeladenan diri manehna sanggeus kitu mah si Sugendon teh waktosna saep
Aktosna pamirsa cak urang tunda heula ngeunaan sugendon dinten ayeuna kenjing urang teraskeun deui hancan sajelajengna kumargi mun kumargi ayeuna dinten Jumat hapunten pisan wilujeng netepan jemaah hapunten pisan oge kana samudaya Kalapatan sumkuring seueur keneh Kalapatan ngadongengna hapunten pisan yuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga